ya yang dengan tempat tahun barunya. Ya bingung yang main boga rencana kieu. Boga sama tegam lagi. Buru-buru ke liburan yang kayak cara nama. Coy, akhirnya kernaon bingung sorangan badung sung sawah dong bingung. Oh jadi ya bro, sunang sahabat ya? Ya sorangan, kurang gitu sorangan sih kan bingung. Gua yang bingung ya bro, yang tahun baruan yang kemana? Kira-kira kemana ya tempat wisata yang tahun baruan? Gua yang seru cuy, rencana mah yang tahun baruan dong batur. Rencana mangilu pas jeung tahun baruan nah. Kira-kira orang kemana bro? Anu pas tempat najeng duit nah. Aing ngadenge-denge mah di Tanjung Lesung malam tahun baruan merame cuy. Bener cuy? Di Pantai Lalasa Beach Club aya acara. Bener bro, di Tanjung Lesung bahannya bakal rame. Ibu dia mah di Tanjung Lesung kuari mah geus bangkit jeung rame deui. Ayo siap, kira-kira asup ke pantai dinya mahal tuh. Harga asupna murah, malah ngabekeun sawah jeung kebun bapak kolot dia. Terus kira-kira baraha eta harga masukna ke pantai Tanjung Lesung? Ngadenge-denge mah asup ka Tanjung Lesung pas malam tahun baru ngeun 50.000 saurangna. Jeung hari biasa mah ngeun 30.000 saurangna eta coy. Beuh, jauh bro, murah harga tiket masuk nama. Terus kira-kira orang bayar 50.000 menang naon bae? Biasa nama tiket masukna bisa ditukar jeung minuman. Jeung aya down price pas malam tahun baruan. Oh mantep pokoknya. Terus itu pas malam tahun baru ada acara naon bae? Acarana eta aya live DJ jeung live band. Pokona mantap bae. Bener Win. Ayo pilih ajak mulain. Atuh kudu eta mah supaya rame. Kuy lah orang mulai dikeluarin ngumpulkan dana di malam tahun baruan di Tanjung Lesung. Oke siap, berangkat. Wah itu dia udah disong-song bae nor-nor cing bingung. Sekali-kali ulin. Aneh mah. Salam, Randy, dia kan. Sekarang sabe orang bogohannya rek hampir setahun. Atuh hayu ulin sekali-kali ulang uplek di imah bae. Kamana tak tempat anuran. Aing sarua beb, aing malam tahun baruan. Lain kutah aing mau dia. Sekali-kali neangan tempat anu pas jeung malam tahun baruan. Buku aing put teu boga rencana. Duit teu boga aku ari mah. Kercekak ya aing put. Tadi ahen tiba reto jadi lalaki teu gabel duit bae. Aing boga beb duit mah. Tapi tipis. Atuh kumaha rek mau kabogohna aya duit tipis itu mah he. Boa mah kabogoh hayang beli ieu hayang beli itu pas tahun baru. Kira ku aing rek ngakanan angin. Aing galana naon beb. Ulin malam tahun baruan mah bisa mararang doang. Aing galan kutah hayang beb. Kudu aing duit pas-pasan. Sekali-kali hen berkorban yang kabogo aja tahun baruan setahun sekali. Kudu aing beb lain kutah hayang. Kemana dia? Gua di kono dia. Ayo di kono Sandy, yuk. Ayo. Cuy, sekarang eta bukan si Hendy. Mana bro? Itu tuh. Oh, itu katanya. Oh, puji tanggan. Dari aku nan gua yang jalan kena pas ya bae. Bang mau cincin anjing bae dari ya. Dari apa pokoknya apa siapa ya? Saya pugu ya si Hendy ditanya aku yang rek diajak malam tahun baruan kalau balasan bae. Nuratel gen hirup si Hendy mah. Atuh kumaha tadi nah gitu dia Hen. Buka boga yang ngajak malam tahun baruan. Di mana dah kan rame. Kan tadi hidup noratin kan? Kalau jauh-jauh dari ya, ke Pantai Tanjung Lesung bae. Oh, dari ya. Bener Hen, mending kata Tanjung Lesung bae orang. Buku duit aing marok cekak di kuari. Ya ka dinya mah kudu boga duit. Ulah khawatir Hen.
Korima di Tanjung Lesung, tempatnya di Lalas Habis Club, geus rame. Pas malam tahun baruan aya acara. Aya band jeung DJ, pokoknya nama mantep be. Tah dengekeun tingan tika jauh aing niat mah dia ngajak aing malam tahun baruan. Atuh hayu Billy pas malam tahun baruan urang ka Tanjung Lesung bae. Hayu euy. Atuh dasarna ge kudu siap jadi ka Bogoh mah. Lamun keur diajak ku ka Bogoh liburan. Terus kuring mulu halaliwu. Dengan liburan jeung malam tahun baruan ka Tanjung Lesung bae urang. Siaplah berangkat. Hayu. Ayo. Beuh, ini sawah mau ke bawah tanduran. Gua Ayo. Ayo siaplah berangkat. Ayo siaplah berangkat.